Nah, bener ya dia ngenahan nih lah daripada ecing dia mah pusing aing asa rimban aing mah kasih samen dia mah teh nagihan we bulak balik we nagihan asa aral aing mah mending di dieu ya lah dibangke utang sakitu mendekati tatagih wae asa aral aing mah kumun pas batur gede hutang teh ieu mah timbang hutang sakitu mendekat aral bulak balik alah mending di dieu nyiskeun pikir ngeunah-ngeunah di dieu mah lah mending unggal poe ieu mah ka dieu teh ngeunaheun tiis Mang Jem kenaon di dieu Mang Doyok biasa nyiskeun pikir Jem heuh sih kitu nama ngeunaheun ya Mang ngeunaheun Jem di dieu mana rek kemana Jem tarik ka BM urang aya perlu ya lamun di jalan kayak amprok jeung samen nya heeh ulah dibejakeun urang aya di dieu kunaon sih kaluman Jem kaluman kunaon sih Mang kaluman nagihan wae hutang ka urang bulak balik wae Jem hutang teh sabaraha Jem teh mah pan bulak balikna we urang jadi ragam pusing aing mah Jem ari kitu Mang rek boga utang sabaraha ka si samen dipanggil 14 juta Jem 14 juta heeh atuh kudu dibayar Mang eta mah pantesan teu si samen bener setiap amprok Mang Doyok sok ngaleungit heuh nyameureun gede hutangna kan urang aya mah geus boga ilmu Jem boga ilmu naon ilmu ngaleungit Jem waduh itu geuning samen Jem dia goblok teh mana Mang itu heuh Mang itu si samen heuh geuning samen tah Aisyah kenal Jam sama Jam ngobrol 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 jeung saya Jam jeung Mang Doy hah Mang Doyok men urang bieu jeung Mang Doyok awadul dia ada dia Mang Doyok kira-kira ya Jam geus sabaraha kali nya geus aing 14 kali mah kieu wae Jam ieu setiap aing datang pasti ngaleungit heueuh ya men di dieu men ka mana sih nya eta jelema teh teu hidang gitu nya kok aing ditagih teu mayar-mayar aing datang sok ngaleungit wae utang gede nya men nya gede aing kadang laladangan di karunya diinjemkeun ka di beakeun kumaha kabeh nya geus kieu Jam kalau lamun aya deui urang pan ditu tuh keur ngala Suluh Jati heeh ke urang goroan nya oke siap men urang teh nya heeh pokona urang heeh aya di dieu Mang Doyok hanya aya tuh tadi ge tadi ka mana tadi nya ngaleungit aya samen pasti leungit Jem heuh Mang Doyok mah alabatan jurig men Mang Doyok aya men aya Mang Doyok men tadi aya men sia mah aing mah deui wae aing mah tah heuh goblok teh aya bener men urang mah geus kieu we ieu jelema teh rupa bodoh tapi belegu gitu Jam heeh ya kieu we nya lamun aya deui Mang Doyok geus keun antepkeun tong ngaguruan aing tong antepkeun ulah geus kajen nya aya men bener geus bohong ka kajen pokona ye lamun aing lamun si Mang Doyok aya deui aing tong diguruan tong nya oke men Mang Doyok aya deui wae nya aya Jem Mang tadi samen nanyakeun di wae amun moal mayar ya minimal ngomong bere keterangan barina atuh Jem mana mah kalau bebeja wae ka si samen hanya bebeja tuh Mang coba lamun Mang Doyok diamprokan ku si samen heuk pajenghok itu pajenghok amun teu diteunggel atuh Mang Doyok ku samen barina ge urang mah teu sieun Jem wah balik henteu bener aing mah ngaleungit teh lain sieun ku si samen sabenerna mah politik Jem ngaleungit teh nya heueuh ya minimal mere keterangan atuh Mang ngomong-ngomong moal mayar oge lain ngaleungit kitu tapi yakin lamun Mang Doyok ngamprokan samen sieun Mang Doyok mah ku samen ya Jem entong hiji opat model si samen aing teu sieun Jem bener ya bener coba sok lamun samennya lamun ngaleungit deui ya Jem lamun aya si samen ka dieu aing rek moal ngaleungit Jem rek ditang-tangan gelut sakalian ayeuna mah Jem bener ya bener bener rek ngaleungit aing ayeuna mah Jem eta si samen samen mana lah eta tekangen eta wah pokona mah tekangen waduh naon teh sieun itu utang kudu bayar-bayar kaluman sangat lupa oh sia abu sia tolong